pas poe kieu mah meunang mah dugan pakai es, pakai kopi mah mantap bener tapi lah teh anjing panas kieu hareulang kieu main heula dia na meureun kana ada dugan lah we banyak boga teu tak kalapan we anjing si ate penting ngagawean aing ku aing ayeuna ganti ku aing gawean balik iya ayeuna mumpung aing si ate ngajak dugan ku aing gawean si ate euy boga euy aing boga urang boga tanggal dogana euy boga meluncur. Yo, hantang kalah sebenarnya itu ya bogan teu mana tanggal kalapa. Yo, iya tanggal kalapan urang ya. Iya alus tuh dia balubahna loba tuh. Iya nu urang iya bener urang. Coba urang da iya bener. Bener we tuh ya. Iya tanggal bener. Ya tuh gitu mah urang ayeuna naik teh. Daguan heuh maneh dihandap nya. Heuh. Ke pulung heuh dugana. Oh iya bener. Sok ala tuh itu tuh beh gitu tuh ala bener eta teh. Di tek moal bedog. Leungit lah sesuai parang we lah ngarep kebon tuh. Anu do teh meni garing kieu ieu teh kebon teh yeuh. Kali saya di sini enggak. Anjing, itu aya nu bogana euy. Duh, aing kumaha ieu si RT di luhur. Aing nengok ka sana ka si RT nya, aing bisa kepengian ku jamana euy. Teh, aing erek meulina susu jeung kuku bimanya. Daguan sini sakedeung, urang ge bari gitu. Heuy, eta saha? Moal daguan urang turun. Hah, aing mah euy, nu bogana deui aya si Dole ka mana ieu? Kayak teu kabur ninggalkeun aing. Geus ieu cilaka ieu mah. A few moments later. Aduh, aya si Ole kayak ninggalkeun aing geus murag ieu. Coba anu bogana ieu aduh si kurang aduh bareu ieu mah geus aduh. Kita usaha maneh ngadaguan urang ieu. Ke. Ai ieu nu saha tangka kalapana. Urang bade dititah ku si Ole pere bebejana nyebutkeun si Ole ieu tangka kalapa teh ieu. Yo, ieu mah nu urang tangka kalapa mah lain nu si Ole teu bogaeun. Aing katipu ieu ku si Ole. Ngomong nyebut arek balik ku kubi mah. Kabur si kehen teh. Aing geus cilaka kieu mah. Selamat euy aing teu kapanggiheuan. Tah lebok sia teh RT. Kapal pengaruh lebok teh tempukeun nu batur. Aing teu boga tanggal kalapa di dinya RT.